Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng simkuring ujang combro. Seperti biasa, dinu danget ieu simkuring bade ngalajengkeun deui caritaan dongeng anu seru. Anu pikeun gaduh judulna nyaeta dongeng bahasa Sunda. Carita ngeunaan Syekh Kuro jeung Prabu Siliwangi. Mangga ka pamiarsa wilujeng didamungkeun. Dongeng bahasa Sunda Syekh Kuro jeung Prabu Siliwangi. Beja majar ka Pulo Jawa belah kulon. Geus datang hiji syekh anu nyebarkeun agama anyar tea. Nepi ka Prabu Siliwangi anu nyakrawati di Karajaan Pajajaran. Raja wuwuh panasaran. Pedah cek beja eta syekh teh lain bae kaceluk, luhur ilmu, jembar pangabisa. Tapi oge kakoncara sakti mandraguna. Gendengan ti eta. Majar eta syekh pinter ngalagukeun ayat-ayat Quran nu ngalantarankeun rea jalma kagendam rasa. Saha ngaranna eta syekh teh? Cek Prabu Siliwangi ka patihna. Cek juru telik. Eta syekh teh katelah Syekh Ora atawa sok pada ngalani Syekh Kuro tembal patih. Ti mana cenah asalna? Cek beja mah ti nagri Campa. Aya deui beja majar lila bubuaran di Malaka. Uleung Sang Prabu mikiran beja perkara Syekh tea. Hatena beuki panasaran bae, lain bae lantaran eta syekh kacaturkeun rea ilmuna. Pasantren jeung pangajerkan eta syekh teh kapan aya di tempat anu jadi kakawasaan manehna. Masih kawengku daerah bawahan Pajajaran. Lian ti eta Syekh Kuro kabejakeun nyebarkeun ajaran anyar anu beda jeung ajaran masyarakat Pajajaran. Teu mustahil lila-lila mah ageman urang Pajajaran teh bakal ka eureh ku ajaran anu dibawa ku eta syekh. Inget kadinya puguh bae Prabu Siliwangi ngagebeg bakat ku reuwas. Tapi manehna embung gagabah dina nyangharepan eta syekh. Poka patih cing utus hiji utusan pikeun maluruh naon maksudna sebenarnya eta syekh datang ka karajaan urang. Timbalan Gusti Prabu tembal patih. Utusan Sang Prabu tuluy dikirimkeun sina nepungan syekh eta. Barang jog anjog ka pasantren Kuro. Kacida hookeunana eta utusan teh. Di dieu rea santri. Boh nu keur ngaji, ngulik bag-bagan agama, boh nu keur ngulik ilmu kasaktikaan. Barang gok jeung Syekh Kuro beuki hookeun bae manehna teh. Da geuning sakitu somea jeung darehdehna. Ana ngomong sakitu halimpu sarta budina teu woleh bear marah main. Komo baranggok jeung Putri Subang Karancang mah lain bae kataji ku budina. Tapi ku kagelisanana deui. Gelis kawanti-wanti teh lain ukur babasan. Sabada ditanya ku pribumi. Pok eta utusan teh nyarita. Jauh dijuk-juk anggang detail. Teh lantaran kami ngemban timbalan Gusti Prabu di Karajaan Pajajaran.
Rah raja menang beja cenah di dieu aya Syekh anu sakti mandraguna. Kaceluk ka awun-awun ka koncara ka jana pria. Luhur ilmu pangawaruhna. Gedeungeun ti eta, majar Syekh teh nyebarkeun agama anyar anu beda jeung agama karuhun urang di dieu. Syekh Kuro imut ngelebnaker laju ku manehna diterangkeun satarabasna. Yen anu disebarkeun ku manehna teh ajaran Islam. Barabat deui dijentrekeun naon ari Islam. Ki utusan ngan bati ungut-unggutan bae. Pangpangna mah manehna ngarasa hameng ku ajaran anyar teh. Horeng sakitu ahengna. Nya jauh pisan bedana jeung ajaran anu diagem ku urang pajajaran mah. Sanggeus ngarasa cukup menang katerangan ti pasantren Kuro. Eta utusan mulang deui ka pajajaran. Tapi barang ngadehes ka rajana anu dicaritakeun ku manehna teh lolobana mah lain perkara ajaran anyar teh. Tapi kumaha geulisna putri Subang Karancang. Ditataan ku manehna kumaha pangawakanana. Kumaha rupa bangetna jeung kumaha halimpuna lebah eta putri cacarita. Eta putri teh anak kukutna Syekh Kuro, putri Raja Malaka. Cek eta utusan mungkas laporanana. Eladalah cek sang Prabu. Kabeneran kami geus lila hoyong boga prameswari. Gari-gari Andika menang beja nu sakitu pika bungaheunana. Pok sang Prabu ka patihna. Patih, siapkeun bebekelan urang nganjang ka pasantren Kuro. Antar kaula ngalamar Nyi Subang Karancang pikeun pi prameswarieun. Timbalan Gusti Prabu cek Patih. Patih cakah cikih nyiapkeun rombongan jeung bebekelan. Sanggeus sagala beres mah bring rombongan urang pajajaran teh ngaleut ngajugjug ka pasantren Kuro. Sejangan ter Prabu Siliwangi norek ngalamar Subang Karancang. Demi Syekh Kuro, lain kira kagetna barang kada tangan tatamu teh. Ari panyangkana nu datang teh niat rek ngaji agama. Sing horeng geuning hayang ngalamar anak kukutna. Jaba nu datang teh kapan? Raja anu kakoncara sakitu di Pigustina. Demi Prabu Siliwangi baranggok jeung Subang Karancang beki kapincut bae hatena. Teu nyangka di daerah kakawasaanana aya putri lir widadari anu turun ti kahyangan. Geulis kawanti-wanti, endah kabidamina. Beki kumejot bae hatena hayang menangkeun eta putri keur prameswari. Syekh Kuro tuluy babadamyan jeung Subang Karancang. Kumaha alusna nyanghareupan raja ti pajajaran. Ari Subang Karancang walona teh abdi mah teu langkung ama. Saupama cek ama abdi kedah nampa panglamar ti raja. Abdi tangtos moal baha. Tapi upama saur ama kudu ditolak, ku abdi tangtu diturut. Sanggeus sababaraha lilana ulang mikir, pok Syekh Kuro ngadawuh. Kieu bae Nyai, teu hade lamun urang nolak panglamar raja. Bisi aya mamalana. Tanpa bae lamarana teh. Tapi kudu make syarat. Naon syaratna ama? Raja kudu asup Islam heula, cek Syekh Kuro. Sugan ieu cara teh
jadi jalan pikeun urang enggoni nyebarkeun syiar Islam di Pajajaran. Tapi eta syarat teh ulah ditogmolkeun. Sok bae pikiranku hidup. Kumaha alusna? Geus kitu mah tuluy Syekh Kuro jeung Putri Subang Karancang madep ka Prabu Siliwangi. Kumaha naha panglamar kaula ditarima? Cek Prabu Siliwangi bangun teu sadar. Tangtos ditarima nama mung aya syaratna walon Subang Karancang. Naon syaratna eta teh? Mas, raja kaya, inten, pok sebutkeun. Ku kami moal burung di tedunan. Sang Prabu ujug. Lain Gusti, syarat kami mah ayana di Mekah. Nyaeta kalung bentang. Samemeh ngajantenkeun abdi Prameswari Gusti kedah ka Mekah heula. Milarian kalung bentang keur mas kawin. Lamun sang Prabu ngahuleng banget bakat ku bingung. Tapi lain ge raja Pajajaran ari babari penggas hareupan mah. Eta syarat ti Subang Karancang teh laju bae ditarima. Sok sanajan anjeunna ge bingung nu kumaha ari nu disebut kalung bentang teh. Jeung di mana lebahna ari nagri Mekah. Kacaturkeun raja Pajajaran geus nyang sejang milari kalung bentang. Inditna bareng jeung angin. Lumampah bareng jeung mega. Mipir-mipir langit tipis. Mancat kana mega bodas. Ku malayang ngawang-ngawang. Bubuhan Raja Sakti Mandraguna. Jembar ilmu panemuna. Ari di Pajajaran patih jeung kadang warga kerajaan nganti-nganti bari melang. Paur sang Prabu ti nemu hahalang. Mangka miangna sosoranganan. Kitu deui Putri Subang Karancang. Teu weleh gegebegan. Teu weleh gegebegan inggis ku bisi rempan kusugan. Inggis Prabu Siliwangi aral di perjalanan. Rempan sang Prabu teu hasil pamaksudan. Sanggeus lawas di anti-anti nu ngalalana teh teu burung sumping. Tapi kaget liwati kaget urang Pajajaran teh. Reh rajana geus rea robahna. Papakean sarwa bodas budina teu weleh angis. Mun nyarita kasasa ge teu weleh welas asih. Teu borong ngonggong kawas samemehna. Prabu Siliwangi tuluy unjukan ka Putri Subang Karancang. Pok nyarita. Kaula geus paham inya. Naon hartina syarat nu ku anjeun ditepikeun teh. Ayeuna kaula geus ngagem Islam. Sarta ti Syekh nu jadi guru kaula di Mekah. Kaula geus dipaparinan kalung bentang. Tah ieu buktina. Cek Prabu Siliwangi bari masrahkeun tasbih. Geus karuhan kitu mah, boh Subang Karancang, boh Syekh Kuro. Kacida bunga heunana. Harita keneh panglamar ti Prabu Siliwangi teh ditarima. Putri Subang Karancang tuluy diboyong ka Pajajaran pikeun dicenengkeun Prameswari Raja. Sabada ditikahkeun di pasantren Kuro. Ti Putri Subang Karancang Prabu Siliwangi dipaparinan anak 3. Nu cikal dengaranan Wala Sungsang, nu panengah Lara Santang. Sarta nu bungsu Kian Santang. Tiluanana jaga jadi utusan anu getol nepikeun syiar Islam di Pajajaran. Tah sakitu pamirsa dongeng
bahasa Sunda anu jadi carita ngeunaan Syekh Kuro jeung Prabu Siliwangi. Kumaha resepnya? Ieu teh aya nu kasebat nama si raja Pajajaran teh anu ternyata tos lebat Islam geuningan dinu dodongan ieu teh. Nya kitu anu kedah dipetik dinu dodongan simkuring mah. Mugi ka pamiarsa ieu dongengan ti simkuring aya manfaat nu tiasa dicanda. Boh tiasa ngahibur ka pamiarsa oge. Mung sakitu engke dilajeng di waktos nu sanes simkuring bade pamit heula. Pamit mungkur, amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.